wah di Tasik atau yang bener itu di tempat gitu tuh. Masuk lobanya. Iya tuh jarak tempuh antara si yang pedut aja jeung cai teh deket ya. Bener aing. Aing deket kieu cai teh. Ente. Bener, Pak. Ini kan si begitu asup jadi gak paranti nyimak gitu juga helikopter di kotakkan gitu. Bus ya dengan teh lembur ditasikannya. Mah khusus paranti yang celengan beladinya tuh cenah Pak bade eta micet itu paling itu cenah balong itu udah tuh bisa kabeh terus kabeh balong bisa di pas mau eta kebetulan beres hujan beneran naik teh sedebit cai teh pas pisan kenal yang podi dicitukeun keumkeun ku aing priet anjing teu mau lauk anjing nuti keca nuti katung pesta pajar kontes sebar tajil anjing gua aduk asli bener dari kumat diangkongkeun kitu da iya pang-pangan mah beuheung tinggal kitu kan ku nu sorangan di kampung teh tempat kitu teh kan padeukeut jeung warga naon